Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ini sadaya memang tepangkan rasa api minta di kemudian hari. Tepangkan rasa api akan lihat. Tepangkan rasa api padilah. Tepangkan rasa api tepangkan rasa api jawani. Tepangkan rasa api padi minggu bareng. Simkuring saparang kaca badai ngapresentasikan hasil laporan kegiatan 17 Agustusan di Kampung Ciloyan Babakan, Jalan Cileun, RT 3 RW 13. 17 Agustus mangrupa poe menjaga sejarah pikeun bangsa Indonesia. Sababna 17 Agustus Indonesia bebas di penjajah anggeus menjajah bangsa Indonesia. Kegiatan 17 Agustusan ieu mangrupa sadaya janji anu panongkos ngarojong sakabeh rangkaian dina ieu kagiatan sumanget proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1845. Tujuan kegiatan ieu nyaeta nguatkeun tali silaturahmi antar wargi desa Ciloyan Babakan, nguatkeun jiwa sportivitas di kalangan wargi, ngarayakeun kamerdekaan bangsa Indonesia jeung ngahibur warga. Waktu jeung tempat kegiatan mulai perlombaan kaping 17 Agustus 2021 waktu Tabu Salapan Mudik Karese. Tempat lapang Cileun Babakan. Acara syukuran HUT RI kaping 17 Agustus 2021 waktu kaping 8 Wengi Dugi Karese. Tempat Madrasah Ciroyong Dadakan. Macam-macam kegiatan nyaeta perlombaan murang kali jeung dewasa jeung acara syukuran HUT RI. Pamilon anu midang-dina ieu kegiatan teh mangrupa wargi Kampung Ciloyan Babakan RT 3 RW 11 di antarana karung 34 orang, Bakiak 24 orang, balap nadar kelupuk 23 orang, balap kaleci 21 orang, balap hiu malah 14 orang, balap masukkeun paku kana botol 18 orang, balap beupeuskeun cai 21 orang, balap newang belut 25 orang, jeung lomba saperasna. Panitiana Mangkua, Pupuna Jojo, penata acarana Aceh, ngisi acarana Dino, Mangceng, sareng Maodik. Buat atas pikeun kegiatan teh diantarana nuka hiji dana nuka tarima 4 juta, kadua dana nuka luar 180 kebutuhan konsumsi, nuka silu dana nuka luar 1.200 kebutuhan hadiah, nuka 4 dana nuka luar 160 kebutuhan pakakas, dan nuka 5 dana nuka luar 220 kebutuhan riasan, nuka genap dana nuka luar 420 kebutuhan hidup. Catetan aya sisa saldo gedena 1.410.000. Alhamdulillah kegiatan 17-an dimiliki dengan keahlian yang khusus mandat dalam melakukan warga Ciloyan Babakan RT 3 RW 13. Mudah-mudahan dilakukan bisa mawa manfaat serta bisa dijadikan contoh melaksanakan kegiatan sakitu anu tiasa kusin kuring karena rencangan nudikeun hapuntenna